Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ku pangulemna Bapak Hajat, Bapak Encang sareng Ibu Ulan sejak bade nyepitan walimatul sunyat nyata Cep Apkar Pradita Nurdiansah.
Alhamdulillah ieu rombongan putra Mekar Saluyu anu diluguan ku Bapak Yanto pantos dongkap ka patepatan sanaos angkat tak di ditu bada subuh. Alhamdulillah ayeuna tos badase. Shalawat miwa salam mugia dilimpah curahkeun ka panutan urang, ka junjungan urang, ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna malah mandar, ka urang sadayana anu keneh masih nuturkeun jejak mantena pamudah-mudahan cing kapasian naon anu sepat sapuud mak jaga di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Sateacana prungna manggung prakna magalaran panginten sejak bade amit sundeula nganuhunkeun pisan khususna anu dipihormat ais pangampi papayung agung ti kawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus anu aya di tempatan. Oke anu dipihormat tehilap keluarga besar Bapak Encang, oke tokoh masyarakat, tokoh agama, seniman budayawan anu aya di ieu patempatannya tadi Kampung Pondok Buah Batu RT 2 RW 8. Alhamdulillah ku kituna panginten hapunten anu kasuhun hampur anu kasejak sajatana prungna manggung prakna magelaran sok aya biasana kadede kanyaah khususna ti Saiful Bet atawa ti sesepuh anu mangkon hajat waktu sareng sempat kasanggakeun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa namaskinu wastaghfiru min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu wa man yudlil wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa usollimu wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para hadirin sadaya hormat kepados langkung ti payun sateuacan acara dengkeun langkung ti payun urang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur ka Zat Allah nu Maha Kawasa wirena mantena parantos tiasa nakdirkeun ka urang sadayana kumpul ngariung yang raga syukuran atanapi hitanan putrana nyata cucuna di Bapak Ondi Ibu Om nyata cucu putra cucu Bapak Ondi Ibu Om sareng nu janten ramana nyata Bapak Encang Ibu Bulan. Oke tilap mudah-mudahan salawat sareng salam mugia dilempakeun ka junjungan sadaya anu janten rahmatan lil alamin yakni Kang Yunwana wa nabiyana Kang Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke tilap ka para gurigina ka para sahabat-sahabatna ka para intabatna ka urang sadayana anu tumut jeung ikut ada mentari ka akhir. Bapak-bapak oke pangarsa lingkung seni rombongan Mekar Saluyu alhamdulillah mantenna parantos sumping kaya Kampung Pondok tadi teh saurna teh dongkap angkatna di mana? Ti Cibodas ka dieu teh canginten bada subuh sabada seubeuh. Itu pangintennya. Alhamdulillah panginten barenta mudah-mudahan cing ayeuna ginuruh kalian keselamatan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya mohon hormat kebados. Oke tila panginten ka Bapak RW-na, Bapak RT-na, Bapak tokoh masyarakat, tokoh agama anu sami-sami di Kampung Pondok Buah Batu. Pirbados tas nami kawakilan panginten ku Bapak Ondi miwai Boom ku Bapak Encang miwai Bubulan. Wedena mantena bila mana akhir barangkali putrana parantos aya rezekina. Parantos rezekina aya dina panjang punjung nyata bade dipanghiburkeun ku lingkung seni. Mekar Saluyu alhamdulillah parantos sumping ulah saur saputama ulah tunggul sirungan catang supaan dan pansulanakeun kula Japamun. Oke panginten ka para karuhun-karuhun aya di Kampung Pondok Buah Batu khususna di lingkungan ieu. Bobean teu kasabat nami nuju alit teu kasabat asma nuju dewasa nyuwun punten pangireun ka almarhum anu geus di Kampung Pondok Buah Batu. Oke panginten ka tatangina anu tapi anu caket alhamdulillah mantanna parantos ngadukung kana lumangsungna ieu syukuran
Bapak Ondi Boom Tingawitan panginten dukan ayeuna alhamdulillah kasayaan ibu-ibu bapak-bapak sekalian mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin amin. Bapak-bapak ibu-ibu sadayana dina lumangsuna hiburan teh sanes ku seueur harta benda sanes luhur rajakan namung pakaulan nyata mudah-mudahan cep Dede Afkar mudah-mudahan sing jantan murang kali anu soleh mulangkana taat ka ibu rama taat ka agama taat ka pemerintahan oke panginten ke separatusna di istri atau pitos di sunat mudah-mudahan cing lancar cing sehat mudah-mudahan doakeun kurang sadayana terutama doa sepuh kanu jantan putrana kumarga anu pangcaketna dijabah ku Allah Subhanahu wa taala nyata wati doa sepuh kanu jantan putrana doa Kangjeng Nabi ka umatna. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya numut pados. Oke, pribados, mau apa desir kami sahur, panginten dina acara teh acara hiburan. Mudah-mudahan tongtonan ieu teh cing janten tungtunan ka urang sadayana. Oke, mudah-mudahan rombongan cing sarehat sadayana anu maksa sadaya masyarakat RW 8 cing sarehat khususna urang sadayana sami-sami cing nalindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sadaya panginten ti ribados apabila carios anu tengenaan kana mana bapak sadayana nyuwun punten kumargi ajal mina ala insan tawanisan sok kenaan kolapatan sareng keruputan mung sakitu bae ribados bapak sapanan sareng sabak nyuwun punten kasadayana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. PNC kapihatur naon anu didugikeun ku pangaresan wakil di keluarga besar nu kagungan maksad eces jetrek ngetep sereh emang boleh jajal mundel naon anu didugikeun ku pangaresan wakil di nu gaduh maksad atuh ti rombongan moal seueur anu dipisaur wa mangga urang kawitan wae etang-etang tetebah atanapi bubukaning panggung anu baris digarapku para wiaga simkuring separa kaca mohon nyuwunkeun widi kangge ka keluarga besar cateut acana bareng manggung simkuring separa kaca etang-etang tetebah atanapi cek son tak kita mohon Pak semangat kangge ka para wiaga sadayana supados dipersiapkeun wae.
geus yang berang teuing gitu. Alhamdulillah mohon anu kusim kuring dipi hormat keresana bapak kali ibu hajat anu aya anu kalintang dipi hormatna geuning alhamdulillah papayung agung ieu lembur ais pangampih ieu pakuwon pejabat ieu daerah kiai santri seniman seniwati anu sami-sami ku ua dipi hormat. Ua angkatna di Cibodas Tejang. Tadi teh jam sabaraha purat perot aya turan ua mah tadi ka mana heula wa ka Cikamari. Nah da teh nu hajat di Cikamari mah kitu mohon alhamdulillah wanya sok sanaos urang teh disebatkeun makasiangan alhamdulillah aya dina kasalamatan jeung dugikeun ka tujuan mohon parantos ka tuang leuteunana kopina alhamdulillah hatur nuhun Pak Hajat Ibu Hajat tos katampi mohon dedel doa oge ti uwa sabaraha kanca kang si Asyir anu disepita tah kitu wah da sono mah sono ieu teh wah wah da uwa teh geuning ti ditu teh kejingjing teu bawa geuningan sakieu buktina rombongan ge da alhamdulillah wah sapara kanca tiasa nyauran pamunutna ti pangarcana ibu hajat kali bapak hajat saha tuh bapak hajat aya kan bae acan jang acan cicing heula cicing heueuh da uwa teh geuning datang teh kudu katingali taran oke ari balik teh kudu katingali punuk tah kitu kela jang uang teh diikat geus ieu teh jang ari teh naon ieu teh naon gagantel teh naon atuh ngaranna tongkorong aing geus kolot mah tah geuning tongkorong mah geus dipake batu ali ieu teh geus aya sabeureuje reuceum eta teh nulungan teh jang calana ari eusina mah da geus moal poho ka bawah tah kitu naon anu poho jang cipang ingetankeun jang mas apa jang apa kita dek arak-arakan odok arak-arakan odok karnaval ke perjalanan nyaho aturan kirang bara uwa teh haus di jalan teh jang aya tukang cendol alah bisa eta nuhun aya tukang baso manya Pak Hajat makalan kaua asa kupiraku cik piri geraja sugan we aya anu si saku ya pada isi calana mah geus aya aja mangga atuh
alhamdulillah kata api gua gitu wa urang doakeun heula Doakeun heula tuh resta kitu anu masihan 10.000 sing janten 10 juta anu masihan 20.000 sing janten 20 sing laku kagodasan laku titia amin ya Allah ya Rabbal alamin wa aya geuning jang nyandung alhamdulillah alhamdulillah da geuning mah nyawa supada penyang kolom teh kana waktos dari didoakeun mah atos sing janten kurang kalian soleh-soleh amin ya bakti ka ibu ramana amin agama atuh pangsana urang raja kadinya sakadar Betul
kurang mahina mudah-mudahan aku diganggu sama mudah-mudahan dina kesehatan ayah dina kasalamatan